Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Wargi sadaya anu simkuring dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin medar carios enggal, miara tuyul. Pihatur rebunuhun oge ka awargi sadaya anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share, channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nu kasebat mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseueur napi keun teung urang boh tinu sae sareng tinu awona. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Mugia katampi kusadaya kadang wargi, sok sanaos kirang mernah dina ngadongen keuna. Mangga nyangga keun miara tuyul bagian ka-4. Urang catur keun nolil anu geus nepi ka apalebah komar jeung baturna nu harita keur ngariung di pos ronda. Manehna kagarewah keun ku anjing anu ngagogok, tuluy aya nu nyorot keun batre. Olil ngarandek, tuluy ngajanteng neuteuk ka ajal manu keur nyorot keun batre. Sanggeus batre parum, olil nerus keun lengkahna. Teukung silila, srok olil nepi ka hiji imah. Irung olil nu rebeh ungas ingus jiga nu ngambeuan. Belengeh seuri, geus kitu maah olil asup ka jero imah. Asulna ngaliwatan bilik, nembus. Teulila, olil dus keluar Dewi bari ceu-ceu leutukan. Leungona ngagiwing duit salambar, tuluy leumpang acret-acredan. Srok Dewi ka imah nu sejena, kitu jeung kitu lampah olil nepi ka ampir kabeh imah nu kaliwatan maah dianjangan ku manehna. Wanci geus janari gede, olil masih kukurilingan keneh. Ayeuna pindah ka tatangga lembur. Teupati lila olil lunta ka lembur tatangga maah, sabab kaburu nepi ka hiji imah anu miboga hawa panas karasana ku olil maah. Manehna balik bari teu welah ngaretan ka imah anu ngaluarkeun hawa panas tadi. Teun ciah, ceuk si olil, saka peung eurun tuluy ngaliuk, terus meurupan ka imah tadi. Kitu jeung kitu kalakuan olil aya kana 5 kalina. Samemeh ditepikeun ka imah dununganana, olil nyimpang ka imah nu basa kamari-kamari disadap ku manehna. Kaayaan sepi, nu tunggu kerek. Olil nyerenge, geus kitu maah manehna ngagantel rada lila. Sanggeus ngarasa warek, olil gura-giru balik ngajug-jug imah iman. Teu kacatur keun di jalana, olil geus nepi ka imah iman. Dununganana maah geus sare tibra, olil tuluy ngaluarkeun duit tina cawetna. Rada mucekil, lantaran liarna oge rada jauh ayeuna maah. Nganti keun olil, duka kunaon ti saprak ningali imah anu karasana panas ku manehna teh, panasna maah angger karasa sanajan geus nepi ka imahna. Olil guling gasahan, teu genah awak. Belenyeng kana kolam anu anyar nyieun, tuluy niebek mandi mani anteng. Isukna, kayen di lembur mani guyur. Cenah geus aya kajadian Dewi. Malah ampir rata ka bagian kabeh, leungitna. Gusti, asaku dialemnya mangkeluk teh. Heuh sanajan anu leungitna henteu gede oge dalah dikeurewieuh unggal pauting maahnya beakui pamustunganana teh, ceuk saurang awewe bari ngasur-ngasur seuneu. Aya naon Dewi atuh, Emma, ceuk saurang lalaki nu karek beres ti tampian. Euh, komar. Geus geun jeleung Dewi kecit teh. Si Ino, Darja, Usen, Atip jeunggu sejena lalungit Dewi wae duitna, ceuk eta awewe anu katelahem entit, indungna komar.
Baruk, geus aya kejadian Dewi wae, Ceu Komar mencerong ka indungna. Heuh, Komar. Jik geura indit ka warung, meni ngagimbung jelema keur ngaromong keun masalah leungit duit, ceuk indungna nembalan. Komar ngagerentes dina jero hatena, asa dicoo gado yeuh manusa, asa diantep siah, kitu gerentes hate Komar. Geura neangan panyinglar atuh, Komar. Kaasahawi heulanan maah. Karunya deuleu, ladang capek bobolokot lotak ari teun aya wae nu madogan, ceuk indungna ditasangkan neangan tareka. Enya, Emma. Tapi kaasaha? Apa naki di gunung keneh, nya eta ngomongna maah nunggu anggeus panen huma cenah balikna, ceuk Komar jiga nu bingung kumaha pilampaheun. Heuh kaasahawi atuh neangan, sugan bisa disinglar. Sahenteuna ulah unggah ka lembur urang, ceuk Emma entit meredih ka anakna. Keur uplek ngawangkong, bulutrak aya nu unggah kana golodok. Bre si Somat katingalina bangun nu capek, awakna nyang saya kana bilik. Ari maneh kunaon, Somat, ceuk Komar nanya bari kaluar nyampeur keun Somat. Aduh, kasebelantah jalma. Rek kumaha wae teh, Kang? Nu leungit duitna lain saurang dua urang, lain masalah leutik gedena ngan masalah hak anu dirujitan ku si kecit, Kang, ceuk Somat. Ambekana ngahigak tayohna maah ambek pacampur jeung capee lantaran satengah lumpat datangna ka imah Komar teh. Heuhnya eta dewek gekeur ngabadami keun masalah eta jeung indung teh, kaburu maneh datang. Engke pas sore urang lunta neangan jalma bisa, anteur dewek, ceuk Komar ngajak Somat neangan nu bisa dipuntang tulung. Nah hari kiwari ka mana kitu? Somat nanya bari mencerong. Atuh kiwari aya di lembur maah moal menta di baturan ku ilaing, Somat, ceuk Komar nembalan. Ai heuhnya, hayulah. Engke atuh pabiu-biu urang. Ayeuna mah kurincaan boga jukut jang domba, ceuk Somat, tuluy cengkat. Heuh ulah poho, sabresna ngalajukut. Gewat ka dieu, ceuk Komar papadon ka Somat. Wanci liwat pecat sawet, Somat ngurunyung. Saget, lantaran geus badami rek neangan dukun lepus paraji sakti anu bisa nyingkah keun sok komo bisa nyerek tuyul. Teu dieng ke keun Dewi, Komar jeung Somat laleumpang ngajugjuk hiji lembur anu cenah aya tukang nulung. Singgetna carita, Komar jeung Somat geus anjog ka imah dukun anu mindeng kacatur keun ku urang lembur. Teu talangke Dewi manehna tuluy pupuntenan. Punten-punten, ceuk Komar nangtung hareu peun golodok. Mangga, mangga. Saha eta, ceuk hiji sora nembalan ti jero. Kulutrak panto dibuka, lol aya saorang lalaki pangawakan jangkung badak. Paroman budiamprotan, kumis baplang sangadulang. Sirahna diiket barang bang semplak. Punten, Ki. Dupi yeu leres bumina yang emul, ceuk Komar nanya bari mamandapan. Heuh pisan, saha ilaing, ceuk Ki emul malik nanya. Nepang keun, seun. Wasta maah Komar, ieu rencang abdi, ceuk Komar, solongkrong ngajak sasalaman kitu Dewi jeung Somat. Aya piduit teun naon? Aih kaperluan naon maksud teh, ceuk Ki emul nanya bari nuduh keuleu-ngeuna kana bangku sangkan Komar jeung Somat dariuk. Ge Komar jeung Somat dariuk, parendeng yang hareup ka Ki emul. Kieu, Ki. Kuring nguping yen aki teh jalmi bisa, linu hungku pangawero, katalar pangabisana. Manawi wiaki kersa nulung ka kuring sareng batur kuring, ceuk Komar mimiti muka carita.
Hahaha geus moal salah dewi siah nu datang ke adewek mah pasti aya kaperluan. Hayang naon maneh? Hayang pelet? Hayang teu neurak dikadek? Atawa hayang kataikan nyandung? Ceuk Ki Emul nanya kana pamaksudan Komar datang ka manehna. Sanes, Ki. Sanes perkawis eta. Nanging perkawis anu ayeuna keur ditandangan ku urang lembur, Ki. Nyaeta tos ampir 2 tahun ieu, mindeng kajadian kalaungitan duit, ceuk Komar nembrakeun pamaksudanana. Aih, baru kaya nu kalungitan duit. Ku bangsat lain? Atuh siska melingwi ke ureuyo, rondana ulah karedul, ceuk Ki Emul nanya meni merelek. Duh, upami bangsat maah kedah tos kacerek, kumargi nu ronda oge sanes saurang 2 urang, Ki. Nanging yeu maah nu kecit tuyul, Ki, ceuk Komar ngejentrekeun pamaksudanana. Baruk, aya tuyul? Beu. Aya keneh usum kieu eta nu kitu teh, ceuk Ki Emul malik nanya. Nya eta puguh, Ki. Malah asa nambih maceuh ka adieukeun teh, ceuk Komar nembalan. Ki Emul, ngaraga meneng sajongjonan maah. Manehna unggut-unggutan. Teu lilapok nyarita deui. Bisa, nganya eta rada hese sasaratna jeung ongkosna moal mahisatik, ceuk Ki Emul nyarita bari neu teup ka Komar. Perkawis eta mah ulah janten emutan, seun. Kumargi tiasa dibadantenkeun kumaha-kumahana sareng anu sanesna sawangsulna kuring ti dieu, ceuk Komar ngawawadianan. Heuk ari kitu maah, jung ayeuna maah geura baralik. Geura sadiakeun syarat-syaratna. Engke pautingku dewek rek digawean, kabeneran pisan pauting teh malam Jumaah, Ki Emul ngasongkeun kertas anu eusina syarat naon wae nu kudu disadiakeun pikeun engke pauting ngayakeun tarekah. Ku Komar kertas ditampanan bangun nu ato, diungutna marahmai sabab hateena geus tenang ayeuna maah ngadenge Ki Emul nyanggupan. Geus kitu maah, Komar jeung somat amitan balik ti Ki Emul. Tuluy ngaureuyeuh laumpang bari mawa harepan tuyul bisa kacerek ku Ki Emul. Caturkeun olil anu keur ngaringkup ngukeupan permen kojek kagarewah keun ku hiji sora anu dipiwauh ku manehna. Tak aya lian eta sora teh sorana Ki Ase, kuncen kerajaan tuyul Gunung Halimun. Lil olil nyeneh pauting ieu kudu leuwih ati-ati. Sabab urang lembur boga rancangan rek nyerek maneh. Ku kituna dewek rek ngirim jawara ti nagara tuyul pikeun ngayonan kahayangna urang lembur. Kitu kadengena sora Ki Ase ku olil maah. Belengeh seuri, tuluy hudang. Serenteng ka aditu, serenteng ka adieu. Malah sakapeung bari ngibing jiga nu manggih ka atoh. Urang caturkeun heula Komar jeung somad nu geus nepi deui ka lembur, Komar maah tuluy ka imahna RT rek nyawalakeun ngeunaan tarekah nu rek dipilampah ku Ki Emul. Sakalian rek menta idin pikeun ngumpulkeun biaya Ki Emul, ku cara udunan. Unggal imah rek dipentaan saikelasna. Sedengkeun somat, manehna tuluy balik ka imahna. Wanci geus isya, Ki Emul ngurunyung. Leungeunna ngajingjing gembolan pulas hideung, anu eusina mangrupa pakarang nu ilahar dipake ku manehna lamun ngubaran atawa nambaan pasenna. Sanggeus dibagiakeun ku tua kampung Katut Komar, Ki Emul tuluy ngampar samak. Sasajen dipernahkeun mani rapi, syarat-syarat anu dipapadonkeun ka Komar oge diteun-deun dina cecempeh. Jalma ngagimbung hayang nyaho kumaha tarekah anu dipigawe ku Ki Emul, pampangna maah hayang nyaho teges rupana tuyul teh jiga kumaha.
Sabab cenah Ki Emil geus ngajanjikeun bakal nyerek tuyul anu salila nyiun kadoliman di eta lembur. Jalma tingkare cewis panasaran kana naon anu bakal dipilampah ku Ki Emul. Ge Ki Emul sila dina samak pandan nu geus ngampar, tuluy sila meni tarap tinaker. Panonna paureum, leungeunna nangkeup harigu. Diwirna katingali kunyam kinyem kawasna maah keur mapat keun jampe pamake. Nyah beunta, kedewet kana menyantului dipurulukeun kana parupuyan. Peleduk haseup ngelun, bakating ku loba-lobana menyanu di beuleum ku Ki Emul, manehna ampir-ampiran kabesekan. Ki Emul muka mata batina, tuluy maca jampe paranti narik makhluk goib di mana wae ayana. Caan gerengse mapat keun jampena, di hareupeun Ki Emul geus ngajanggelek makhluk nu jumlahna aya kana 10 urang maah. Dedegan pendek busekel, buah bitis jeong ping-ping ting berehil. Pon kitu Dewi jeong dadana, badiswi budak awewe nu jadi susuna. Ki Emul beunta tuluy nyerenge, pok manehna mimiti muka caritaanana. Hahaha. Bagia, saha andika? Caan diundang enggeus wawanian datang. Rek nyerengkeun maneh, ceu Ki Emul nyeritana teu neung taya karingrang. Anu nembalan teh kabeneran nu pangjangkungna minangkana maah. Ngan lamun disarwakeun jeung budak umur 7 taun gejangkung keneh budak nu umurna 7 taun. Manehna nyelengkeung bari lajak lejek. Nanaona sia aki peoteh kikiuan sagala? Naon maksud ilaing, cok eta makhluk nyaritana bari kekerot. Ulah sok api-api sia deuleu, angguran geura serenkeun makhluk nu geus nyieun ulon-ulon di ieu lembur sakalian bejakeun saha anu nitahna, cok Ki Emul nembalan. Heu-heui deu-deu. Lamun enya ilaing dukun ampuh paraji sakti, kudu geus apal anu mana yeuh diantara kami nu sapuluhan, ceuk eta tuyul bari seuri ceu-ceu leu keuteukan. Ningali pamimpina seuri, anak buahna nu 8 milu seuri jiga nu saruka bunga. Malah aya nu engklak-engklakan sagala. Jigawi budak leutik nu keur ngelek kolotna. Ningali kayaan kitu, Ki Emul mimiti kahudang amarahna. Pok manehna nyerita Dewi leuwih tarik batan tadi. Sing balek sia ditanya teh. Aing moal asa-asa sanajan sia ukur sapotong sewang oge deuleu. Moal rek ditagogan, ceu Ki Emul mimiti ngagos eta makhluk. Boro-boro sieu neun, nu engklak-engklakan beuki maceo. Cek Ki Emul kana rantang wadah ketan hideung anu geus diparancahan. Paralak. Beas diawurkeun ka palebah goib nu keur ngaribing. Atuh puguhi balukarna pikeun si makhluk goib maah sasiki beas ketan nu ninggang kana awak, karasana matak panas. Malah anu murag ka ataneuh maah, beas teh ngabeleduk teu beda jeung petasan. Eta makhluk sawareh ting jarungkel ka tukang. Malah sawareh maah nepi ka lalesot cacawetna. Abong makhluk pika sebeleun, sanggeus cawetna lalesot teh lain ngejat atawa sieun nu aya maah malah silih tunjuk kana bobogaan baturna bari seuri ting cikikik. Sakitu pangabisa teh aki-aki peot? Sok atuh keturkeun kabeh ulah disesa-seesa, ceuk pamimpin makhluk goib. Ningali pamolah lawanna kitu, pikeun Ki Emul maah beuki kesel nu aya, ambekna oge sarua bae. Sabab saumur-umur jadi dukun, karek pisan ningali tuyul bulucun. Alah silaing nang tangan dewek, ceuk Ki Emul cengkat hudang. Nu lalajul curinghak ningali Ki Emul hudang teh lantaran ceuk kabeh nu aya di dinya Ki Emul teh keur tarung goib jeung bangsa tuyul. Komar jeung baturna mimiti gali deur lantaran Ki Emul katingali bijil kesang saawak-awak.
Ningali Ki Emul anu geus ngunyang hudang, eta makhluk teh ngepung Ki Emul. Ningker. Aya nu nyenyekel cawetna keneh sabab caan tarapti dipakena. Aya anu karek beres sabeulah ngasup keun sukuna. Pek geura pilihan daging nu hipu, geura pilihan kulit nu ipis. Si Emul moal rek ngejat deuleu, ceuk Ki Emul nyaritana bari nguriling nalinga keun nu keur ningker maneh. Karek di balem tas nyarita kitu, salah seorang balat tuyul ngaganjeng rek ngarontok ngan orokaya Ki Emul geus sayagi nadah serangan. Eta makhluk teh dipapaku paurup Ki Emul anu sagede kendi. Jekuk. Koceak, eta makhluk ngajerit sabab nyeriun kahanca kekemplong maku Ki Emul. Bulu prat, ninggang kana sasajen, kembang jeung nu sejena katingali mancawura. Nu lalajoho keun ningali sasajen acak-acakan. Kabahanana malencrong panasaran. Teukum si dititah, anak buah anu sejena julung jeleng ngarontok Ki Emul. Aya nu nyekel suku, muntang kana beu heung, nyekelan leungeun. Aya nu ngegel ceuli jeung aya anu ngajembreng-jembreng kumis nu baplang sangadulang. Dihuruk samodel kitu mah sanajan kasebutna jago maen po, Ki Emul kawalahan ngayonanana. Komo barang karasa aya nu ngarames kana tayuna maah. Ki Emul keu-keu leungan nahan kanyeri. Serenteng pamimpin eta makhluk nyamporkeun Ki Emul anu keur pakeupis nadah serangan balat manehna, tuluy ngahaumbat keun paureupna. Jekuk, paureup ngahanca hulu angen Ki Emul. Kudupruk, Ki Emul ngudupruk kana sasajen nu aya di hareupeunana. Tuluy humargung aduk songkol nyenyekel beu teung jeung endong menyana. Ningali Ki Emul aduk songkol jiga kitu, nu araya didinya mimiti geruh. Bingung kumaha nulunganana sabab teu katingali jirim anu ngakaya warugana Ki Emul. Komar jeung baturna kitu Dewi, bingung kudu kumaha nyalamet keun Ki Emul. Kang, kumaha yeu teh? Doningka o Ki Emulna oge. Hayu geura tulungan atuh, karunya, ceuk salah seorang baturna Komar. Heo pugu bingung kumaha nulunganana? Lamun urang maksa keun sorangan, kumaha lamun makhluk nu ngakaya Ki Emul malikan ngakaya urang, ceuk Komar nembalan. Sedeng keun Ki Emul, waktu keur aduk songkol teh manehna nyabut cameti leutik anu nyelap dina beu beurna. Tuluy dibubak babuk ka makhluk nu keur ngahuruk ka adirina. Ceker, koceak, makhluk nu kakeunaan ku cameti ngajerit tuluy gogorentelan dina lemah. Kuniang Ki Emul hudang, bari jeung dadayak dagan oge Ki Emul akhirna maah bisa nangtung ajeg jiga sabihari Dewi. Ki Emul narik napas tuluy masang kuda-kuda geusan ngalayanan bangsa tuyul anu geuning lain jore-jore pangartina. Sirintil saurang tuyul nyampourkeun maksudna maah rek ngarontok kana suku Ki Emul, ngan Ki Emul rikat manehna geuat ngangkat keun bitisna. Plus, tuyul nu rek ngarontok teh nyolontot terus nubruk parukuyan anu tuluy bahe ruhakna. Tibelah kencaun Ki Emul, narajang saurang Dewi ngarah kana ketemplong. Jeleng, ceker. Tuyul dicepret camaeti, koceak. Terus nyuwuh, ceurik ngadingdiut. Gilek Ki Emul malika tukang, kasampak tilu urang tuyul geus siap-siap rek ngayakeun serangan. Nganu mata kagugupi keun Ki Emul, eta tuyul anu tiluan teh silih punggu jeung baturna nepi ka ajangkungna ampir sarua jeung beu teung Ki Emul. Alah, ngakal siah, ceuk Ki Emul nyarita sorangan. Serenteng eta tuyul anu silih punggu teh nyampourkeun tuluy ngayakeun perlawanan. Ciat, kitu kadengen aku Ki Emul. Hayu siah ulah cuat ciat. Bisi kurang luhur maah sok tambahan hiji Dewi,
Ceup Ki Emul ayeuna maah bisa senggak Dewi. Nu lalajo bungah Dewi sabab ningali Ki Emul anu geus pulih kaayaanana kawas sadia kala. Malah kadeenge aya nu keprok sagala bari ngahuit, ngan henteu wi ditarohan maah. Tuyul anu papunggu-punggu tehut he tuluy narajang ka Ki Emul, leungeun tuyul nu pangluhurna tatan-tatan rek nonjok. Ngan orokaya Ki Emul geus siap nampanana panarajang ti si tuyul. Grewek leungeun tuyul ditewaku sabeulah leungeun nu sabeulah Dewi nu keur nyekel cameti teh dipake nyepretan tuyul anu panghandapna. Ceker bitis tuyul dicepretan. Atuh puguhi keur maah biurat alatan keur munggu, kari-kari bitisna dicepretan. Eta tuyul ngarumpuyuk bari corik musapan bitisna. Atuh tuyul anu dicekel leungeunna teh roroesan ngagantung, ku Ki Emul tuluy di balangkeun. Ngan hanjakal ngalayangna teh ka anu lalajo, atuh puguhi balukarna nu katabrak ku tuyul teh terus ngajarungkel. Boroyok, nu keur lalajo teh rebah malah aya nu mecleng ti gujubar ka abalong sagala. Malundur malundur. Ceup Kang Komar nitah sangka nu lalajo teh malundur atawa neangan tempat anu aman. Nu goib tinggal saorang nu pangbadagna, lantaran anu sejenna maah keur cara urik kokosodan jiga budak nu teu diturutkeun kahayangna. Hei ciah manungsa, si ai maah kudu jeung dewek jogolna, ceup eta makhluk bari guat nyebrut narajang Ki Emul. Ki Emul rikat, manehna ngagiwar loncat ke agigir nyingkahan panarajang lawana. Solontot eta makhluk teh teu beu-beunangan seranganana. Eta makhluk malikan Dewi, ngajega sakeudeung. Leungeunna sidakep tuluy katingali biwirna kunyam kinyem, janggelek eta makhluk robah jirim jadi hiji makhluk anu jangkung badak sarua jeung Ki Emul. Tah cia ayeuna maah sapantar, arek kumaha siah aki-aki peot, ceup eta makhluk cacarita. Ki Emul rewas lain dikira, panyangka manehna maah eta makhluk teh moal ngagedean. Timbul rasa kagimir dina hatena, sabab tadi keur wujudna leutik oge tanagana maah sarua wijeung manehna. Tapi sanajan sakumaha gimirna oge, era ari kudu ngejat maah. Hayu sia di layanan rek nepi ka amana oge, ceup Ki Emul nyaritana. Ki Emul narajang luncat bari ngababukeun cameti kana awak eta makhluk, nu diarah ngageser satik. Hiup, kadingi sora cameti ngahakan angin. Ki Emul gancang nyusul tepus, ngababukeun Dewi cametina. Hiup, cameti disabetkeun kana palebah cangkeng lawana. Ngan orokaya, cameti ditewak tuluy di bedol. Ki Emul pepereket ngayonan tanaga lawana anu tetela geuning rongkah kacida. Ki Emul jeung lawana pabedol-bedol kawas nu marbutkeun cameti. Ngan ku sabab tanaga lawana leuwih rosa, antukna Ki Emul nyolontot ka bedolnya kaligus. Jekup, harigu Ki Emul dipapaku paurup lawana, jerit Ki Emul ngajerit. Getih mancaura tina bahamna. Ki Emul ngabebengkang gegerungan. Sorana beuki dieu mingkin lalaunan, antukna maah Ki Emul ngalenggerek kapiuhan teu eling di bumi alam. Sanggeus ningali Ki Emul ngagoler teu empes-empes, eta makhluk seuri lelenggakan bari nulak cangkeng. Hahaha, beu. Ari sugan teh linuhung ilmu katalar pangabisa sia teh, aki-aki peot. Caan gengesang-ngesang acan sia geus kapaehan. Ah. Dukun nanahaon sia, hahaha, kitu ceup eta makhluk nyaritana. Dina sakedet netra, makhluk nu jangkung badak teh robah jirim Dewi jadi leutik. Geus kitu maah manehna ngajak balik ka awadia baladna nu keur ceurik kokosodan. Menggeus saria teh, tu geus ngabebengkang aki-aki peotna oge.
Hayu orang balik, daak, kitu ceuk pamimpin tuyul teh. Gelebuk angin rada tarik datang dumadakan. Tuyul saparakanca tuluy ngalongit bareng jeung lelerna angin. Kayaan simpe, nu lalajo ukur tingkare cewis. Maranehna teu nyerahoeun yen silumanana maah geus ingkah di eta patempatan. Kang, moal kitu katutuluyan maah Ki Emul teh, ceuk Somad nanya ka Komar. Dukanya eta, geuning teu kecet-kecet, ceuk Komar nembalan bari mireung-ngeuh ti kajauhan. Atuh hadena maah urang sampur keunwi, sugan katulungan keneh. Da kawasna maah geus ewoh ari silumana maah, Kang, ceuk Somad ngajak ka Komar. Komar ungguk tuluy nguniang hudang, derek dek Komar jeung Somad nyampurkeun Ki Emul nu ngajurah roh. Ketep Komar ngadiu keutan lalaunan, leumpangna ati-ati salian ti ngajaga bisi silumanu diangkir ku Ki Emul aya keneh oge sangkan teu nincak ruhak jeung beling piring nu pabalatak. Komar cingogo gigireun Ki Emul, raga mangkana pigeulang leung-leuna. Di tiang aya keneh teu keketekna. Hirup keneh, mat. Hayu urang gotong, pindah keun ka imah Pak RT, ceuk Komar nitah ka Somad. Punten ka sadayana. Cobi nyuhun keun bantosanana kumargi Ki Emul bade dicandak ka abumina Pak RT. Mangga bantosan ngagotong, ceuk Somad menta tulung ka anu aya di dinya. Rob jalma nyalampaurkeun tuluy mantuan Komar ngagotong Ki Emul, geus kitu maah dibarawa ka imahna Pak RT. Teukum silila, Komar geus nepi ka imah Pak RT. Ki Emul digolerkeun dina bangku. Pak RT gesat gesut nyokot cai kana baskom, tuluy nitah anakna anu awewe sangkan nyokot minyak seungit di kamarna. Teu lila anak Pak RT geus balik deui bari mawa anduk leutik jeung minyak seungit tuluy diasongkeun ka bapana. Komar mukaan kancing baju Ki Emul, katingali dada Ki Emul semugi uneuk. Tayohna maah pangatuh tina teunggeulan makhluk goib tadi. Cika dieukeun minyak seungitna, Pak RT, ceuk Komar nanya keun minyak seungit. Sor minyak jeung anduk leutik diasongkeun ka Komar. Ku Komar dada Ki Emul dielapan, sanggeus beresih cek kana anduk tuluy dianclomkeun kana baskom. Anduk diperet tuluy dikompreskeun kana dada Ki Emul. Cek kana minyak seungit, terus diambeukeun kana irung Ki Emul. Kulisik Ki Emul ngulisik. Nyah beunta, toba aas, ceuk Ki Emul tuluy nyekel dadana. Hah? Geuning tobas, ceuk Somad ngaharewos ka Komar. Jadiap deui, toba aat, ceuk Ki Emul nyarita. Tuluy cengkat, maksudna rek diuk ngan ku Komar dicekelan. Golerkeun heula, Ki. Ulah wakamotah, ceuk Komar nyekel tak-tak Ki Emul. Hampura, jang Komar. Kawasna maah ngan semet diu aki bisa ngabantuan teh. Da kumaha geuning pangarti aki aya di sahandapeun eta makhluk, ceuk Ki Emul nyaritana bari ngaregung nahan ka nyeri. Enya, Ki. Saena maah ulah dipaksakeun, kumargi pibahayaeun ka akina. Aki ulah sieun kuring mangloh, sabab lain teu ikhtiar oge, ceuk Komar neu teup seukeut ka Ki Emul. Sumuhun, Ki. Saena maah istirahat keun wiheula, bilih bade mulang maah engkewi upami aki parantos sakinten, ceuk Somad milumairan. Nya ayeuna mah aki kulem di dieui, isuk atawa pagito upamitos jag-jag ku abdi dianteur mulang, ceuk Komar nempasan caritaan Somad. Ki Emul enggeuk tandanya tujuan. Geus kitu mah Komar katut nuwuliana kaluarti imah Pak RT mereka sempetan Ki Emul bisaun istirahat.
Sabagian jalma anu aya di luar imah Pak RT baralik ka imahna sewang-sewangan bari tinggelendeng nyaritakeun kajadian tadi anu dilalajoan ku maranehna. Anapun Komar katut somat jeung Pak RT, sabagian nu araya keneh didinya dariuk dina bangku nu aya di hareupeun imah. Kumaha geus kieu, Kang? Geuning geus angkat tangan Ki Emul oge, ceuk somat nyarita ka Komar nu keur ngahuleng. Heu geus kieu maah daek teu daek kudu neang akiwari di gunung, keunlah jauh satik ahanu penting kaayaan lembur bisa tiis dewi. Komar nembalan tuluy ngarenghap narik napas. Leres pisan eta teh, Kang. Leuheu ngari ukur korban harta maah, dalah kejadian jika tadi maah aya bahan ngalanyawa atuh, ceuk salah saurang nempasan caritaan Komar. Cik sahan udak nganteur kuring isukan neang kiwari ka gunung. Lamun aya maah kuring menta opat urang. Lain kunanaon, bisi yeu maah pagawean kiwari anu cenah keur panen parei humacaan anggeus teh bisa disuluran kunu ti dieu, ceuk Komar nyarita ka anu aya di dinya. Kuring wi, Kang jeung si uhe. Keun wi da keur ewoh pagawean di dieu ge. Nu penting maah kiwari kudu kabawa isukan, ceuk salah saurang nembalan pananya Komar. Heu atuh ari ilaing rido maah, wayahna kudu tanginas hudangna sabab urang kudu mangkat sabada subuh. Ka gunung tea atuh lain lalampahan aya di dinya. Wanci hanut moyan, iman keur muat keuncau kana kolbak meunang nyewa. Poe ieu maneh narek ngirim cau ka adayeu. Sanggeus beres dibuat keun tuluy dirutuk ku terpal, iman amitan ka anyi ina. Nyi. Akang indit heulanya. Kade mi HP bisi aya anu ngenta duit jang cau atawa nu sejena maah berewi, ceuk iman nyarita ka ina. Ina nu harita keur sasapu di teras nembalan nyarita narada tarik. Enya, Kang. Parantos aya catetanana perkawis eta maah di abdi oge, tembal ina. Mobil ngageleser majuna lalaunan, kawantu harita maah jalan teh ukur batu beulah anu dientep. Atuh puguhi mobil anu muatanana rada beurat teh nepi ka adengdek ka akeun catuluy dengdek ka akatuhu matak paur katingalina oge. Olil nu harita ngawas keun dina lawang panto, jiga nu sedih ditinggal keun ku iman teh. Katambah pauting tadi teu bisa keluar lantaran meunang, beja, tiki ase. Sawatara eta di imah Pak RT, Ki Emul geus tatan rek balik. Manehna dijerajab keun ku baturna Komar, luyu jeung anu diamanat keun ku Komar. Atuh cenah Komar jeung tilu urang baturna teh keur nikreuh lumampah ngajugjug ka gunung anu maksud rek neang akiwari tea. Kawantu indit ti imah sarengsena salat subuh, Komar jeung baturna geus mimiti nanjak. Anu maturan dua urang maah awakna bayuh-yuh lintuh, atuh puguh nanjak karek sakeudeung oge geus haheho renghap ranjuk. Kang, reuruh heula atuh hei. Geus teu kuat kuring maah, ceuk nu saurang ngarandek bari nyekel tuur. Tuh, geus katingali saungna. Jum, ceuk Komar bari nuduh keun ka hiji saung nu aya di luhur gunung. Nu mana, Kang? Itu lain, ceuk Ajum Malik nanya bari nunjuk ka saung. Heuh tu geus deukeut, ceuk Komar, manehna ngabalieur tuluy seuri lantaran sabenerna saung kiwari maah aya di peuntas seun puncut gunung. 2 jam ti harita, Komar ngarandek palebah saung nu tadi dituduh keun. Po Ajum nyarita, ka mana akiwarina, Kang, geuning suung saung teh, ceuk Ajum jiga nu hemeng. Komar nembalan bari nyerengeh, duh, kawasna maah aya di saung nu hiji dewi,
Jum. Hayu urang ka aditu, maung peungcaan panas hawana, Ceu Komar neruskeun lengkahna. Anu duaan Dewi maranehna maah ting cakakak lantaran geus apal kana kalakuan Komar anu resep pisan ngahiu rewian Ajum. Tobaat, deuh lamun wilain jangka pentingan balarea sangeup ngadua kalian kudu mimilu ka aluhur gunung jiga kieu, ceuk Ajum satengah ngalengis. Teukung silila, saung kiwari geus katingali. Malah nu bogana keur ngarit pare anu sakitu jarangkungna. Ki. Aki, ceuk Komar ngageroan kiwari nu anteng barang gawe. Kiwari ngaliuk, tuluy nyureng neges-neges ka jalma anu daratan. Komar. Ilaing lain eta, ceuk kiwari bari muka cetokna. Sumuhun, Ki. Ieu abdi, Komar, ceuk Komar tuluy nyampaurkeun ka Akiwari. Komar saparakanca tuluy sasalaman ka Akiwari. Geus kitu maah Kiwari dituturkeun ku Komar jeung baturna leumpang ngajugjug ka asaung. Sok dariuk heula, tah cai. Bisi hanaang, ceuk Kiwari nyodorkeun teko. Enya, Ki. Sakedap, teu kiat abdi maah. Eungap tembal Ajum anu keur ngalungsar dina palupuh. Sanggeus leungit kacapena, Komar mimiti muka carita. Kieu sabenerna maah, Ki. Datangna kuring ka adiu teh aya anu arek dicaritakeun ngeunaan. Caan gekebat nyaritana, Kiwari geus miheulaan motong caritaan Komar. Minggeus nyaho Aki oge. Teu kudu dicaritakeun, bisi aya nu nuturkeun maneh ti lembur, ceuk Kiwari nempasan. Nya syukur wiatuh Aki geus apal maah, nya lamun kitu maah poe ieu pisan Aki kudu kabawa balik, ceuk Komar meredih ka Akiwari. Sok teu nanaon, ngan itu hanca panen reek saha anu neruskeun, ceuk Kiwari nanya. Tah barudak matak dibawa ke adiu teh pikeun nyuluran Aki ngalaan pare. Keun wititah ngarendong di dieu barudak maah da marawati bang beas jeung asin teuing maah, ceuk Komar nembalan jentre nakar. Teu nanaon atuh ari ilaing arek marantuan maah, sawatara ilaing rareu-reu, Aki arek meresan heula saungna sangkan buni di hesanana, ceuk Kiwari tuluy ngunyang hudang. Komar unggeuk, sedengkeun Ajum jeung baturna maah tuluy nunda babawaanana di jero saung. Wanci panon poe lumingsir, Komar jeung Kiwari maju mulang turun gunung ngajugjug ka alembur. Teu kacaturkeun di jalana, sabada asar Komar jeung Kiwari geus nepi ka alembur. Samemeh balik ka imahna, Kiwari ngaja nyimpang heula ka imah ema entit anu minangka alo manehna. Sanggeus unggah ka imah ema entit, Kiwari tuluy ka dapur. Gek diuk dina jojodok hareu peun hau. Komar! Komar! Ka diu heula sakeudeung, ceuk Kiwari gegeroan ka Komar. Komar murunyung, tuluy nembalan. Aya naon, Ki? Arek ayunan narkahan dedemit teh, ceuk Komar nu tuluy diuk gigireun Kiwari. Hisabar kelaanan, sabab teu sagawayah kitu lamun hayang hasil maah. Ieu ayuna maneh bagi keun ieu ka unggal imah. Beja keun, hiji keun jeung duit anu diteun-deun. Omat kabeh kudu kabagian, ceuk Kiwari ngaluarkeun daun lemo meunang ngala di leuweung. Enya ayuna keneh kukuring arek dibagi keun atuh, Ki, ceuk Komar bari nampanan bungkusan daun lemo, tuluy ngunyang cengkat. Kelacaan anggeus. Oge beja keun ka sakur lalaki anu papanggih jeung maneh, omat kituh ti danget ayuna nepi ka saterusna magrib salatna kudu di masjid. Berjamaah, ulah henteu, ceuk Kiwari ipat-ipatan. Entos teu aya Dewi, Ki?
Lamun teu aya kuring rek indit heula, ceu Komar geus arek ngunyang Dewi. Mengke heula. Yeu hiji Dewi, aur keun yeu diunggal juru lembur. Kade ulah aya nu kaliwat. Sing lantip, ulah aya nu nganyahoan keun, ceuk kiwari tuluy ngasong keun hiji Dewi bungkusan anu eusina bubuk ka ai cendana. Geus kitu maah, Komar indit ngabejaan urang lembur sangkan daek salat berjamaah bari ngabagi keun daun lemo tur mere nyaho kumaha lampah anu kudu dipigawe. Sakur nu dibagi daun lemo tumut kana panitah Komar anu sasatna dititah ku kiwari. Teu poho Komar ngawur keun bubuk ka ai ka unggal juru lembur dina wanci geus sareupna. Kocap keun waktu geus manjing magrib, masjid pinuh kunu berjamaah. Malah saking pinuhna sawareh salatna aya anu di luar. Komar, somat jeung baturna teu tinggaloun milu berjamaah sok sanajan dina sapopoena jarang pisan salat ka masjid teh. Gancangna carita, nu sarolat geus baralik ka imahna sewang-sewangan. Kitu Dewi jeung Komar katut somat, maranehna balik patutur-tutur. Sawatara nunggu dawuh ti kiwari, Komar gogolehean heula di imahna bari ngawangkong ngaler ngidul jeung indungna. Kocap keun iman anu harita aya keneh didayeuh lantaran bos anu biasa meuli cau ti manehna teh suung taya di imah. Cenah ceuk pamajikanana maah keur aya urusan heula ka luar kota, isuk karek mulangna. Antukna maah iman mutus keun pikeun ngendong sapauting eta maah di imah juragan manehna. Beu, jaba teu bebejarek ngendong deuwih ka asinyai. Kumaha wae atuh ieu teh? Heuh rek balik kagok ingkrik isuk ge pasti bakal geus balik si bos teh, ceuk iman gegerendeng sorangan. Pampangna maah hatena asa hariwang ka asi olil dumeh tadi peuting teu bisa liar kawas sasari. Timbul katugina hate pikeun iman anu caan pernah kaalaman ku manehna salila boga si olil. Urang catur keun Dewi kaayaan di lembur, kiwari jeung Komar katut anu liana keur badami, ngabagi tugas sewang-sewangan. Komar meunang pancen pikeun ngawas keun di sisi lembur, somat jeung baturna kabagian tugas cicing di pos ronda. Eudupi aki bade ngantosan di mana? Ceuk Komar tumanya ka kiwari. Teu kudunya homaneh maah, Komar. Dagus waktuna oge bakal nyaho. Nam geura arindit ka aditu, ceuk kiwari sanggeus ngabagi tugas katut mere minyak anu digunakeun pikeun ningali alam goib. Wanci geus meu jeuhna disebut tengah pauting, Komar ngalelenggut ngadagoan bisi aya nu liar, pauting harita. Kenyawi palebah tempat ngawur keun bubuk ka ai tadi, katingali aya anu ngabarasat. Komar cengkat tuluy ngahurung keun batere disorot-sorot ka pos ronda, ti dituna maah mere kodeu sangkan anu aya di pos ronda sayagi sabab aya anu asup ka lembur. Catur keun anu tadi ngabarasat teh olil, manehna liar Dewi pikeun neangan mangsa. Sabab lamun eueuh panyarek ti dununganana, olil maah sok hideng sorangan tara kungsi dititah lamun liar teh. Emalu matuh tuyul nu ieu maah kaitung tuyul nu mahal pikeun jaman harita maah. Koreleng olil ngulincer tuluy asup ka hiji imah, irungna ungas ingus ngan seuan sugan aya bau duit. Belenye seuri, sabab katingali aya duit dina lomari anu lobana ampir sagepok. Derek-dek olil muru kana lomari, ragamang leungeunna kana duit. Ngan orokaya nalika duit rek didudut salambar, duit teh ngadadak leuweur jiga meunang ngabaluran minyak. Olil ngadudut sakali Dewi ngan weleh tibatan beunang maah leunggeun manehna jadi karasa panas. Sajungjonan maah olil ngahuleng, sabab teu biasa duit teh hee serek dicabutna.
Olil ngarasa aral antukna maah manehna ninggal keun imah eta bari dina kaayaan keu heuweul. Olil teu pegat pangharepan, manehna ngajleng Dewi ka imah nu sejana ngan hanjakal kajadian sarupa tadi teh ninggang Dewi ka dirina. Kitu jeung kitu anu tumiba ka Olil, peuting harita maah manehna diparengkeun teu beunangan duit salambar-lambar acan. Ngan sanajan kitu angger wihanaang maah karasa, manehna ceceplak tuluy lumpat muruka imah adim anu pamajikanana anyar ngajuru tea. Olil ngawaskeun ti kajauhan, sanggeus ngarasa aman tina bahaya anu sawaktu-waktu ngadodoho dirina. Olil ngeteyep asup ka jero imah liwatna kana jandela anu pernahna teu jauh tinu keur nyanda. Jeleng, Olil luncat nembus kana jandela. Ngan nalika manehna rek ngalacat kana beu teung indungna orok, teu kanyahoan leung-leun manehna aya anu newak pageuh nakar. Olil ngaliu, ana breeh teh tetela geuning kiwari anu tita tadi nungguan Olil unggah ka eta imah. Olil tipe pereket hayang ngalesot keun maneh ngan hanjakal leung-leun kiwari nyekelna pageuh kawas anu ngonci. Olil gegedebegan, tuluy hojah ajol-ajolan. Ngan orokaya kiwari nyekelna nambah pageuh. Hehehe. Rek naon nilaing? Rek nyusunya. Kaaditu hayang maah kaadunungan ilaing, montong dibatur, ceuk kiwari ngahehe. Olil molotot niuteup ka kiwari, sorot matana katingali kawas neun-deun kaceu-ceu. Manehna nyangereng tuluy tatan-tatan rek ngegel leung-leun kiwari. Ngan kiwari rikat, leung-leun kencana gancang newak kuncir si Olil tuluy dikenyang didang hiwak keun. Hehehe. Arek naon? Rek ngegel? Sok wani maah. Naha ilaing caan sadar kakuatan ilaing teh geus pero. Hayu urang kaluar ti dieu, karunya orok bisi kagandengan, ceuk kiwari tuluy ngadik-dik ka aluar bari ngajingjing si Olil, badi sui jiga jelema nu ngajingjing ucing. Gancang carita, kiwari jeung si Olil geus aya di buruan imah. Olil mingkin nambah hojah lantaran ningali yen kiwari teh nyolendang korangu di jiun tina pandan cucuk. Cicing ilaing. Bisi cilakaku pamolas sorangan, ceuk kiwari nyarita ka Olil. Ngaranna bangsa siluman tibatan nurut maah malah ngahajakeun hojahna. Siahnya malah ngahajakeun, sok siah liar wae maah rasa keun yeu, ceuk kiwari ngabedol Olil tuluy dipongpok kekeun kana bujurna. Prot, si Olil dibekok manis santer ku kiwari. Atuh puguhi Olil cacalawakan tuluy ngeleel terus cicido. Nah aku naon nilaing? Pauhaurnya? Nu mata koge cicing deura. Hehehe. Kiwari seuring ngehke ningali pamolah si Olil. Leungeun anu dipake nyekel kuncir si Olil teh dilesot keun tuluy muka tutup korang anu naplek dina cangkengna. Barang dibuka tutup korang, Olil jiga kasedot tarik naker tuluy asup ka jerong korang. Geus kitu korang dicocokan Dewi liangna. Hehehe, maunang lubang bodas lumayan urang pais, ceuk kiwari tuluy ngagedik indit bari hateena sugema. Kocap keun harita kiwari inditna teh ngajuk-juk ka apos ronda nyampur keun somad jeung baturna. Sangges nepi ka anu dimaksud, kiwari gegeroan. Sarmat! Sarmat! Kitu ceuk kiwari. Aih jiga sora kiwari, nyawi geuning. Ieu, ki, tembal somat tuluy cengkat tina diukna. Ari si korma, aih si komar di sisi lembur keneh, ceuk kiwari tumanya. Sumuhun, ki. Bade disusulan heula, tembal somat tuluy malik nanya. Heuh kela, jiga-jigana pauting yeu mangkeluk nu nyeun kadoliman teh moal wan yeun luntaei.
Tah lantaran kitu, aki maah rek balik wi, bisi ayana naon maah ilaing kabeh terus keun ngarondananya, ceu kiwari nutupan yen sanyana olil geus kacerek kumanehna. Oh nya teu sawios atuh upami kitu maah, ki. Keun wi Kang Komar maah rek disusulan ku barudak. Aki bade diantaur ku abdi moal, ceuk somat nanya. Aah teu kudu, geus wi ilaing maah cicing. Da aki mah bisa keneh leumpang, nya paling oge meureun dihakan jurik. Tapi da pimanayun aya jurik beuki ka aki-aki. Heu, ceuk kiwari nembalan bari jeung teu weleh heureu. Geus kitu maah kiwari tuluy indit ninggal keun somat jeung baturna nu nerus keun giliran rondana. Satu tasna ditinggal keun kuari, salah seorang batur somat nyarita. Kang, nyaan kitu moal aya kalungitan Dewi yeu teh, ceuk nu saurang, bari nyarande kana bilik pos ronda. Heu, ari pikeun nakang maah percaya 100% ka kiwari maah. Warugana kitu soteh, heu maksud teh beuki heureu jeung paduprot di mana wae. Tapi ari kana pangartina maah geus moal cangcaya akang maah, ceuk somat ngayakin keun ka abaturna. Tapi, Kang, ari akang tadi ninggal teu kiwari nyonyoran korang? Rek tuluy kokodok kitu, ceuk baturna nanya Dewi. Heu puguh akang gerada heran, ngan rek ditanya keun teh bisi ditembalanku bekok lah, ceuk somat bari nyerengeh. Urang catur keun kiwari anu harita geus asup ka ajero imahna, korang anu dipake ngawadahan si olil ditunda dina meja tuluy dituruban ku lawon bodas. Sanggeus kitu kiwari ngoreleng ka apipir imah laju abdas dina gentong paranti manehna abdas wanci janari. Reeng si abdas kiwari asup ka ajero imah tuluy muka lawon anu dipake nutupan korang terus dibawa asup ka ajero kamarna. Kaayaan di jero kamar teh poek, ukur kacangan ku damar anu aya di rohangan tengah. Cong, kiwari salat 2 rakaat, sanggeus reeng se salat korang ditunda hareupeunana. Cek kana panyocok korang tuluy dilesot keun lalaunan. Jeleng olil luncat tuluy ngabelenyeng nu maksud rek kabur ti eta rohangan. Ngan orokaya nalika manehna arek nembus bilik anu ngan ukur sarangkep, olil ngarasa panas. Gileuk malik ka bilik nu ditukang, kitu keneh karasana. Hehehe, moal bisa moncor deuleu ilaing ayeuna maah. Pek satekah pola kumaha oge, ilaing moal bisa kabur deuleu, ceuk kiwari nyarita ka asi olil. Lila kalilaan maah olil ngarasa lungsee, manehna diuk nang keuk tuur di juru kamar bangun nu geus pasrah kana anu bakal tumiba ka adirina. Sok ayeuna maah geura balaka ka dewek, saha anu nitah ilaing jeung urang mana mangkelukna? Ulah aya nu disumput-sumput sia. Ngahaja ku dewek teu digujud keun teh ambeh maneh daek balaka. Jeung moal ngawirang keun ka adunungan ilaing. Sok diura balaka, saha ngaranna jeung urang mana dunungan ilaing teh? Ceuk kiwari nanya bari carita anana manitandes. Urang tunda paguneman kiwari jeung si olil anu keur ditalek ngeunaan ingwan sahasanya si olil teh. Ayeuna urang carita keun heula lalampahan iman anu karek reengse narima duit ladang ngajual cau. Sarengse narima duit ti jalma anu meuli babawaanana, iman tuluy mulang. Sanajan kudu mendong oge manehna teh panasaran sabab cau jeung hasil tatanen nu sejena dibeuli rada mahal. Cenah itung-itung ngagantian waktu nu kapiceun alatan manehna dipelak sapeu-peuting ku nu meuli cau. Di satengahing perjalanan, gawe iman ukur huleng jentul. Lantaran dina hatena aya kahariwang anu hese dikedal keunana.
Samalah maah manehna ngimpi keun ina jeung barudakna dina waku hiji makhluk anu pikasieun neun. Duh, aya galagat naon atuh eyah. Impian teh matak muringkap bulu punduk, ceuk Iman ngagerentees jero hate. Teu karasa mobil geus nepi ka ahareu peun imah Iman, rek eureun. Jut Iman turun, terus mayar jang supir anu tangtuna oge dilewihan tina anu biasana sabab maturan manehna ngendong. Beres mere sewa, Iman ngoloyong asup ka jero imah. Kasampak ina keur ngasakan deu ngeun sangu di dapur. Yi. Nyai, cok Iman nyalukan ina. Ina ngurunyung rurusuhan, aeh akang. Nembe jol, cok ina bari nampanan tas wadah duit anu diasong keun ku salakina. Enya, nyi. Cik pangyeun keun kopi, asa jangar ki ulah, cok Iman ngenta kopi ka pamajikanan. Ina ngoloyong ka dapur tuluy nyieun kopi, derek dek ka rohangan tengah dewi bari nanggeui cangkir anu eusina cikopi kana pinggan. Sor dia song keun, dupi akang ngendong di dayeu, ceok ina nanya. Nyaeta puguh tadina maah hayang balik ti kamari ge, ngan orokaya si bos keur aya kaperluan ka aluar kota sedeng keun cau ulah dikasasaha keun cenah, nya kapaksa akang ngadon saree di imahna, ceuk Iman nyarita saujeratna. Geus kitu mah ina ngoloyong dewi ka dapur lantaran keur barangasakan cenah bisi tutung. Regot cikopi diuyup, Iman yang saya kana korsi. Angin anu ngahiliwir asup jalan panto, ngabalukar keun Iman kasarean. Kawantu atuh satibrana di imah batur, mindeng lilirna maah enyawi. Kitu dewi jeung Iman keur pauting teh gawena nyileuk bae. Wanci kira tabuh dua, Iman kahudang keunku barudana anu ngagabrugan tuluy nyiuman tayohna maah ngarasa sono sok sanajan teu amprok karek sapauting oge. Iman hudang tuluy ka acai si beungeut, laju balik dewi ka rohangan tengah. Nalika ngaliwatan lawang kamarna, manehna ngareret kana imah-imahan anu dipake cicingna olil. Manehna ngarandek tuluy asup ka jero kamar, teu kebat rek nyampeur keun barudana maah. Tuluy tengah-tengokana imah. Imahan si olil, tetela suung. Aeh, naha ka mananya olil? Moal kitu di tukang maah, ceuk Iman tuluy ngoreleng ka tukang eun imah terus ngilikan sugan olil keur ulin handapeun tangkal asem. Beu, naha ka mana atuh maneh teh, Lil? Iman ngahuleng, teu lila belenyeng ka harup sugan cenah keur ngome lauk dina kolam nu aya di taman. Ngan weleh olil teu kapanggih. Sajungjonan maah Iman ngahuleng, mikiran olil ka mana mangkatna. Derek dek, Iman ka jero imah tuluy ngageroan ina. Nyai. Nyai, cok Iman, tuluy diuk dina korsi. Ina ngurunyung nyampeur keun, aya naon, Kang? Mania sararewas ngagentraan teh, cok Ina melong ka salakina. Ari tadi atawa keur pauting aya semah teu ka dieu? Atawa saha wae nu unggah ka imah, cok Iman bari neu teup ka Ina. Rarasaan mah teu aya anu nyemah saangkatna akan ge, sok komo ti pauting maah. Naha kunaon kitu, Kang? Cok Ina malik nanya bari mencrong jadi panasaran. Henteu, nyi. Nya nanya ke Unwi, cok Iman rada asa-asa nembalanana. Hih. Manawi teh aya naon? Nya entos atuh, nyai bade masak heula, cok Ina tuluy ngaleos ninggal keun Iman anu antep ngahuleng. Aeh naha ka mana atuh si olilnya? Undung kitu tuluy balik ka kiase. Tapi dasa teu nyieun pucuk tigiran ka asi olil dewek mah. Beu, kudu kumaha geus kieu?
Piraku deuih kudu nyusulan ka aki ase maah. Geus kabayang capena, jaba posahaan teu kacekel. Lah, aing mah aya-ayawi masalah teh, ceuk Iman kukulutus sorangan. Keur antep ngalamun, ti luar aya anu uluk salam tuluy nyalukan Iman. Iman curinghat tuluy cengkat hudang laju ngadik-dik ke atepas. Reket panto dibuka, kasampak aya saurang aki-aki anu keur ngajega hareupeun lawang panto anu tetela geuning eta teh Akiwari. Aeh, Aki. Du ngimpi naon kuring keur pouting kaunggahan ku Aki. Hiap unggah, Ki, ceuk Iman tuluy sasalaman ka Akiwari. Ah. Mani nyarita kitu ari jang Iman. Kabeneran wi Aki teh tas ti kebon, jeungna geus lila teu paamprok jeung maneh katut si Nyai, ceuk Kiwari tuluy ngalacat unggah. Sanggeus ngabagiakeun, tuluy Iman nitah sangkan Kiwari diuk dina korsi. Iman nyalukan ina sangkan mawakeun cai keur Kiwari. Aih geuning Aki, ceuk ina bari nyodorkeun cikopi, song ngajak sasalaman ka Kiwari. Enya, su. Damang hidep jeung barudak, ceuk Kiwari nanya ka Ina. Sae, Ki. Barudak daramang sadayana oge. Puntennya, Ki. Sanes abdi culangung, naning itu nuju masak abdi teh. Dikantun heulanya, sok wi aya peryogi ke Akang Iman maah, ceuk Nyi Ina tuluy ngaleos deui ka dapur. Kieu sabenerna maah, jang Iman. Datangna Aki ka dieu teh lain lantung tambuh laku, lunta tanpa seja. Lain-lain kabawa palit ku Ciki. Tantuna oge aya maksud jeung tujuan. Salian ti silaturahmi, oge Aki teh aya tanya keuneun ka ajang Iman, ceuk Ki Iman muka carita nembrakeun pamaksudanana. Euh. Bade aya picarioseun naon atuh, Ki? Mani asa daria kieu teh? Iman nembalan tuluy malik tumanya. Barabat Ki Iman nyaritakeun kajadian anu tumiba ka urang lembur salila 3 taun ieu. Ti mimiti loba kajadian kalongitan duit nepi ka kajadian pouting tadi manehna hasil nyerek si Olil. Dumadakan beungot Iman sepakawas taya getihan. Rewas nu taya papadana, sabab teu nyangka geuning si Olil teh beunang kacerek ku Kiwari. Tah kitu, jang Iman. Aki maah lain rek nuduh atawa mitenah ngan hayang ngakurkeun caritaan makhluk anu tadi peuting beunang ku Aki. Sabab ari pikeun Aki maah moal percaya kitu wae, loba ngawadul pangpanga maah si kasebelan teh, ceuk Kiwari mungkas caritaanana. Iman nuuti tadingan ukur ngeluk tungkul teu kecet-kecet barang sakecap-kecap acan, teu lemek teu nyarek komo nepi ka anyempal caritaan Kiwari maah. Pok Kiwari nyarita deui, cicingna jang Iman ku Aki dianggap nganyakeun kana sagala caritaan Aki nu tadi. Dalah dina teu ngakuna oge eta maah hak jang Iman, ngan sagala anu dipilampah dina kagorengan sanajan ditutupan sakumaha karep, kekeuh hiji mangsa bakal kanyahoan. Geuning aya paribasa sabuni-bunina nyumputkeun bangke pasti bakal kaambeu. Kawajiban pikeun Aki ngageuing jang Iman, ludeung soten dumeh wi geus asa ka incu sorangan. Lamun ninggang ka batur maah rek dipasrahkeun wi ka atua kampung ku Aki maah, ceuk Kiwari nyarita panjang lebar. Ningali Iman wu ngeluk, Kiwari neruskeun caritaanana. Jang, sakumaha beuratna cocoba anu ditibankeun ka urang, poma ulah rek dijiun aral subaha. Lakonan kalawan pinuh kaikhlasan ku jalan ikhtiar jeung tawakal. Atuh cenah lamun aya caritaan ti sisi ti gigir anu matak nganyerikeun kana hate,
Ulah dipake sulit ati malah kudu dijiun pamecut pikeun urang sangkan hirup leuwih soson-soson nyiar barokah jeung manfaat. Apan cenah aya katerangan, yen Allah maah moal niban keun cocoba jeung panguji ka umat di luar kamampuan umatna. Kudu yakin kudu percaya, da pangeran maah nguji lain ruji teun ngadoja lain ngawaun tapi minangka ukuran sakumaha pageuh urang nyekel ageman agama sasatna aturan Allah. Malah aki lain teu nyaho jang iman geus tara jumaahan, komo salat nu 5 waktu maahnya. Jang, giura tobat tuluy mentah hampura ka ami toha maneh. Mumpung aya keneh kasempetan ku melendang hirup di alam dunia anu ukur sakolepat, bisi kaduhung salilana, ceuk kiwari, tuluy ngiset diukna ngadiukeutan iman nu keur tungkul. Aki baris nembong keun naon anu bakal tumiba ke ajang iman lamun yeu pagawean terus dipilampah, pamugi sing jadi eun terung jeung pangeling, ngeling ke urjang iman, ceuk kiwari tuluy ngusap buuk iman 3 kali usapan. Dadak sakala iman tanggah, tapi panonna maah paureum. Samenit ti harita katingali awak iman ngadeg-deg. Lau ngeuna dihalang keun kana beu ngeut jiga keur nangkis atawa ngahalangan hiji hal. Mimiti kadenge soranu kaluar tina biwir iman, tuluy katingali tina sela-sela biwir panona kaluar cimata. Ampun panas, ampuun, astagfirullah. Ceuk iman ceurik gagauran. Kiwari nu cicing gigireun iman gewat ngusap dewi buuk iman 3 kali usapan jiga mimiti. Kaayaan iman rada tenang, cimata ngaberebei maseuhan pipina dina kaayaan panon maah paurum keneh. Teukum silila, nyah beunta. Red ka kiwari, tuluy ngagabruk ngarangkul bari ceurik ka nyenyerian. Enggeus, jang. Sok diuran niat keun dina hate hayang hirup bener, hirup anu kawengku ku aturan agama jeung dari gama. Hirup anu teu ngalanjur nafsu, ngumbar amarah, ceuk kiwari ngupahan iman. Lalaunan iman ngalesot keun rangkulanana, tuluy nyarita dara uda kadengena. Kedah kumaha atuh abdi teh, ki, ceuk iman, tuluy nyusutan cimatana. Apan tadi geus dibejaan ku aki, kudu tobat mentah pangampura Gusti. Tapi aki mah moal maksa. Ngan lamun ujang hayang ngeureunan pagawean anu salila ieu dipilampah, aki sadia mantuan, kiwari nembalan tandes. Ngabantosan? Maksad aki, ceuk iman tumanya bari neutauk. Heu, ngalesot keun si Sarli lain perkara enteng lamun encan cunduk kana waktu namaah. Gancang namaah bakal aya perlawanan ti negara asal si Sarlil, ceuk kiwari nyaritana daria. Iman nagebek ngadenge caritaan kiwari, biu ngeutna sepalantaran ngarasa sieun diri jeung kulawargana kumaha onam. Kumaha carana sangkan abdi leupas dina perjanjian anu geus maungkeut abdi sareng alam goib, ki? Iman nanya bangun wu panasaran. Jadi maneh geus gilik bakal tobat, ceuk kiwari nanya bari neu teup seukeut. Sumuhun, ki, ceuk iman ngajawab pondok. Heu, urusan eta maahku aki urang keurewiyo. Sabab gorombolan ti kerajaan tuyul Gunung Halimun pastina oge moal narima, ceuk kiwari nempasan caritaan iman. Kutan kitu, ki? Iman mingkin sepabeu ngautna. Heu, tapi jang iman ulah gali deur sabab lamun enya-enya niat tobat maah pitulungna Gusti moal weleh nang tayungan, ceuk ki iman ngahatean. Nu dipikasieun maah nyaeta pun bojo sareng barudak moal kumaha-kumaha, ki, ceuk iman nanya Dewi. Hehehe, moal. Tanggung jawab aki sinyai jeung barudak maah, ngan rek balakawi aki maahnya. Regep keun yeo,
Sakur-sakur pausahaan anu aya patalina jeung hasil ti si Sarlil maah gewat jual. Bagi keun ka anu hakna, sesana kokola keun ku Jang Iman pikeun nyieun kahadean minangka gaganti kalakuan Jang Iman salila yeu ka amaranehna, Chow Kiwari nyarita ngajelas keun sajelas-jelasna ka Iman. Iraha atuh ngamimitianana, Ki? Iman nanya Dewi. Leuwih gancang, tantuna bakal leuwih hade, Kiwari nyaritana Daria. Geus hasil pamaksudan jeung Iman narimakeun kana laku lampahna, tuluy nyanggupan rek tobat maah Kiwari amitan balik. Kitui, Jang Iman. Aki balik heula, hayam caan di Paraban. Bisi aya nanaon maah ulah sieun, mane jeung si Nyai katut barudak ku aki salawasna ditalingakeun ti kajauhan. Moal cehcel moal bocel kulit-kulitna acan barudak maah. Sing tenang, tong poho salat ulah kaliwat, Jang Iman. Mangga, Jang, Chow Kiwari tuluy ka aluar ti imah Iman terus ngenceling balik. Duhapun teun gantung dangweun, rupina dugi ka dieu heula, enjing urang teras keun episode salajengna, permios.